bikang sataranjang lalaki sata. Ya Allah, laju eta kumaha cenah Rasul, ari sataranjang eta naon teu izin barang kami kama mana, susu kama mana, barang kama mana. Kumaha cek Rasulullah, Fatimah boro-boro mikiran nu kitu, mikiran awak salamet jeung henteu di alam mahsyar. Pala hadirin, potongan urang kieu behelanan ieu. Urang naik mobil bus duaan doang jeung naik, ai penumpangna kabeh bikang make kutang be jeung cangcut. Atawa sataranjang, urang lalaki duang-duaan naik bus. Ai kunaon busna brus be ka jurang. Naon nek cakal-cakal tak kana susu. Hayo. Urang na ge jungkir balik. Teuing podar teuing hirup. Boro-boro inget ka dinya atuh komo engke di alam mahsyar. Eta waliullah bu, awewe jadi wali hebat batur rumah. Masya Allah. Eta Rabi'atul Adawiyah, pala hadirin wal hadirat pohara ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anjeunna teh tos teu gaduh caroge jadi wali pala hadirin wal hadirat. Geus kitu eta cek Rabi'atul Adawiyah nyarios kieu. Ibadah orang mah salat orang butuh kana diistighbaran, puasa orang butuh kana diistighbaran, sodako orang butuh kana diistighbaran, puasa orang butuh kana diistighbaran. Pan salat orang mah acak-acakan, usolli di imah hate jalan-jalan ke pasar. Coba ibu-ibu jawab nu jujur ya, ibu meme salat moekeun ranginang, tengah-tengah sholat hujan, Allahu Akbar dur be hujan. Jawab, inget ka sholat tak inget ka poe ranginang. Eta geuning rakyat lurah meni jujur. Haru aing Allahu Akbar bor be hujan. Aing poe ranginang aing ajur maleeh. Aing mah teu jadi ieu masyaallah. Aing mana mengetaketan menang hutang masyaallah. Pada eta urang mah inget kena poe ranginang jauh amat. Eta ibadah urang pala hadirin wal hadirat laras apa henteu acak-acakan. Laju eta puasa urang sugan aya ieu urang Mekarsari ieu ka Ustad Noy, sugan urang di mah aya kieu ieu endek 2 poe deui teh ka puasa. Ya Allah Gusti, moga-moga abdi panjang umur, puasa nu ieu mah abdi hayang amat namatkeun Quran gampang cara deung-deungeun 3 kali mah atuh abdi mah sakali ya Allah. Atawa abdi mah puasa ieu mah hayang amat maca shalawat 100.000 kali, hayang amat maca istighfar 100.000 kali. Aya nu kitu mantak nanya ge ku eueuhna teh nu dipikirkeun ku ibu-ibu, hiji baju, 2 pikueheun, 3 daging. Bener, ibadah nama teu dipikir. Coba eta puasa acak-acakan, urang mah salat boro-boro bisa khusyuk. Ulah kitu kiai, cek urang Mekarsari jak kami ge di dieu sok ngaji leutik-leutik kami atuh bisa insyaallah khusyuk. Jakula kamari ku khusyuk-khusyukna salat asar ja 7 rakaat. Eta mah lain khusyuk, jelema linglung loba teuing hutang Bang Emok dan jadah sia. Aya di dieu nu kitu nyokot batur jurig dibebek wae haram jadah doang. Eta nu kitu ngaranna pamajikan teu daek syukur ka pangeran. Dengekan ku ibu, iya eusina muludan, tiap tahun muludan, tiap minggu ngaji. Dengekan, iya eusi mulud dia. Kenceng amat ki Jamal, can nyatu aingna ge. Haram jadah doang. Bu, nu penting mah dangukeun ku ibu. Ulah sieun teu nyatu, ulah sieun teu dahar. Naon sababna? Rasul nuju jeneng di alam dunia ngadoa ka Gusti Allah di Masjid Ijabah. Di mana itu Masjid Ijabah? Di Madinah. Lamun ibu jeung bapak kanasibkeun jaga ka Mekah, jarah ka Masjid Ijabah, di dinya Rasul ngadoa. Pal hadirin, ngadoa Rasul 3 perkara pikeun umat.
nu dua diijabah ku Allah, nu hiji henteu. Bejakeun ulah. Dangukeun ku ibu jeung ku bapak. Eta Rasul ngadoa kieu. Cek Kangjeng Nabi, Gusti, mugi-mugi Gusti ulah mere siksaan ka umat abdi, ulah mere cocoba ka umat abdi, sehingga umat abdi sampai maut kalaparan. Jadi umat Rasul mah moal anu kalaparan, Pak. Moal. Sanajan halodo sabaraha bulan lantaran doa Rasul. Pala hadirin wal hadirat. Kumaha cek Gusti Allah? Heueuh Muhammad, ku aing doa nu ieu diijabah. Umat anjeun moal aya nu sampai paeh kalaparan. Sabaraha taun ieu Ustaz Nuy cicing di Mekarsari. Pernah ngadenge baik di Mekarsari, di Lenggor, di Curug Manjangan, pernah ngadenge aya jelema paeh kalaparan, pernah. Lamun tah mah cenah paeh teu nyatu, aya. Kuna cenah situ buku paeh mantap kita nyatu atuh paeh mah kabeh kita nyatu piraku jeung nu paeh nyatu begitu lamun anu paeh nyatu bu ka mana ieu mait buku dahar heula cenah oh babongkong kejo dia ngaranna nu kitu mah eta. Masyaallah ulah sieun Kangjeng Nabi geus ngadoakeun ya Allah etang Nabi ya Allah ngabelaan urang can aya di alam dunia. Tapi Rasul geus ngadoa ka Allah, Gusti, moga-moga Gusti ulah nurunkeun siksa jeung cobaan ka umat abdi sampai umat abdi paeh kalaparan. Moal umat Rasul moal anu paeh kalaparan. Piraku teu percaya ka doa Rasul. Kumaha cek Allah? Heueuh Muhammad, doa nu ieu ku aing diijabah. Naon malototan kula? Masya Allah. Ngan doa nu kadua teu diijabah. Nu mana eta rah nu teu dijabah? Mana lurah ieu? Ieu lurah. Bola-boli teuing rah. Masyaallah. Kumaha eta nu kadua? Cek Kangjeng Nabi ngadoa, Gusti ya Allah, moga-moga Gusti umat abdi mah hayang selalu bersatu, ulah aya pacekcokan, ulah aya kaributan antara umat abdi jeung umat abdi. Nah cek Allah Muhammad nu ieu mah ku aing moal dijabah. Tetap umat anjeun jeung umat anjeun akan selalu beda pendapat. Ulah jauh-jauh ulang dina rumah tangga beh. Aing mah teu cocok tak ka bapak dia. Cek ibu-ibu mata kayak masa reksek nah aja bapak dia macam itu boga polo kolot tah paling henek aing ka ibu-ibu gitu ngomongna bahasana cenah kolot naon teteh ngora kumaneh ge peot enggeus bu ulah sok sosoheureun dangdan biasa bae aya geus kolot mah sanajan make bedak kandel ge tetep eta bedak tidak bersahabat dengan kulit ibu di kandelan eta banget make bedak doang oncom supaan ripu. Hei enggak syukuran baik nu penting madangukan ku ibu awak cager alhamdulillah jang naon loba duit ge aya di rumah sakit mah mending awak cager mah dahar tepira jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh ngeunah naon kula salah ngomong jajal keur gering nyatu jeung paria atuh pait komo jeung delan mah ya Allah pala hadirin hadirat nu penting awak cager salaki atuh alhamdulillah jajan teu menta imah teu kabocoran cek pamajikanna Pak mama masak ge alhamdulillah boga salaki bapa masyaallah sakieu ge mama syukur ka bapa syukur ka Gusti Allah bapa deuleu gawena tukang ngaduk bangunan lain tukang-tukang na acan kenek-kenek na acan gajina sapoe 100.000 alhamdulillah mama mah syukur ka Gusti Allah boga salaki bapak deuleu sakieu mah urang jajan teu menta atuh ja urang beas kabeuli imah teu kabocoran urang kamar 2 kamar kahiji anak 18 alamatan Lok Bandeng bae ngajajar kamar kadua cenah urang alhamdulillah coba eta ya Allah budak kasakolakeun budak ka pasantrenkeun alhamdulillah enggeus bae syukuran sakieu ge alhamdulillah ieu boga salaki
bapak mama Masya Allah dari tetangga orang magajina sabulan 100 juta tapi manena balikna setahun sekali angel kapapanggih mata ke anakna hiji bae teu naik-naik tapi mama alhamdulillah jios dipanggil di bapak jios di reuneuh deui aya paribasa punten urang baros nu kitu ngaranna tumbung meongeun ngaranna maaf lain bahasa jorok eta bahasa baheula nu kitu mah teu laku kacolok laju bae ngajeos reuneuh bagus boga anak mending loba boga anak 28 edan 8 aya kene 20 ngeunaheun boga anak loba mah nu jangkung bae aya kana lawang ben notog nu pendek bae aya dipoto bae teu beunang huluna deui nu gendut bae aya kana lawang bae kot melag nu kuru bae aya katiup angin bae labuh ngeunaheun boga anak loba mah pala hadirin hadirat tinggal syukuran tuh doang tetangga kula boga anak 14 hirup kabeh teh eta lebaran sok silaturahmi ka imah kula alhamdulillah cenah kiai cek kiai cekolot baheula ge cenah anak mending loba ieu teh kuari lebaran merdeka tilok masak tilok naon aya nu meulikeun daging aya nu meulikeun biasna bae aya anu meulikeun kuehna bae aya anu mere duitna bae aya anu meulikeun bajuna bae aya anu meulikeun kentang bae aya anu meulikeun kutang bae aya anu meulikeun cangcut bae aya anu meulikeun laukna bae aya anu ngabeakeun bae kana pakaya kolot campur eta rah boga anak loba mah ngeunaheun je euy eta ka imah kula 14an anakna dihantem ku minantu atuh 24 28 ka imah kula incuna 80 genep bangsa atuh kula beak aqua dalam pandus eta ge cek bapak kolot haye cek cenah daharan di imah kieu mah barokah aduh kue aing beak 10 colobong aya teh mah ngabeakeun imah kieu lain barokah berekbek nu kitu mah laju kumaha teh kiai hewa atuh henteu ngan henek bae saeutik ku kabina-bina ulah seserian bae enggak syukuran bae ka Gusti Allah syukuran bae ka Gusti ya Allah Pak mamah manuhun boga salaki bapak sebenarnya baheula mah eta mah embung ka bapak tapi kuari mah embung ditinggalkeun mantap ya Allah para hadirin enggeus bae syukuran engke ku Allah ditambah aya eta cenah bapak gawe bae ngaduk bae di nu panas eta punduk sampai pahili jeung punduk kebo hideung leus teuing mamah ridho ikhlas dunia akhirat boga salaki hideung leus teuing syukuran bae Bu nuhun Gusti abdi mah kabeneran boga salaki hideung ya Allah alhamdulillah Gusti abdi mah leus teuing hideung-hideung ge boga salak hideung-hideung ge boga salak alhamdulillah masallah wios Gusti hideung salaki abdi leus teuing jah hideung mah angel kabelok kamari bage leutak nangleuk 3 cm teu kanyahoan ya Allah bahkan salaki abdi hideung mah loba dulurna nganendeng jembatan kaung doang adik kakak bahkan kamari mah mobil sampah meh beka angkut bacakeun plastik cenah kabina-bina eta hideungnya Masya Allah laju cenah eta mamantes maneh salaki kula nyaho cenah kulit hideung make baju hideung make baju putih pan doang tai cak-cak laju kamari macana ku anakna dibelikeun baju warna beureum pan doang cakang tangkil wasilah salaki hideung alhamdulillah kamari ge ngariung ka Curug Manjangan nyokot berkat 16 atuh eueuh teu kanyahoan jah hideung ieu uyas Gusti salaki abdi hideung dodol garut ge legit ari hideung mah euy enggak syukuran bae ka Gusti Allah syukuran Pak nya ibu boga salaki hideung syukuran bapak ge boga pamajikan cerewet syukuran bae nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio bahkan alhamdulillah wasilah pamajikan cerewet imah bersih kotok mulai nudaekeun ka dinya beuh teu kawawa cek kotok aing geureung ka imah eta mah cek kotok baturna urang ulin yuk ka imah eta loba remeh di eta mah keur muludan teu hayang aing kamari geureung ceuli aing cenah sampai katorek saeulah cokotok ceuli aing mantak cirikeun lamun imana utai kotokan cerewet dan boga imah atuh kotok teu beukeun nyangsang jeung kiang ka dinya beak digebesan bae eta heuy geus Bu syukuran bae ka Allah nya mantak ieu penting ieu teh aya penting ieu ya Pak ieu urang kampung Mekarsari keur tasakuran naon tasakuran muludan kunuhun ka Gusti Allah
dijadikan umat Rasulullah. Alhamdulillah, moga-moga tasakuranana urang Mekarsari ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah, sehingga nyababkeun jaga kagusur ka surga pangheulana. Amin, amin. Hayang ka surga jacala lager ngomong nama. Ya Allah, aing ngomong hayang ka surga, aing salat teu daek, ngaji teu beuki, beting torek sodakoh pel, ngaji teu da. Ya Allah, salat teu pati beuk, naon arahkeun entah hirup. Duang jelema hayang panen tapi teu nyawah, kakak cenah hayang panen atuh hayang ge cara deung-deungeun 30 ton. Laju panen nyawah atuh henteu. Laju kumaha Allah bae cenah kumaha Allah bae eta kumaha Allah bae eta urang pantita ikhtiar, urang mah kaum ahli sunnah wal jamaah kudu ikhtiar. Lapar jelema hayang dahar, aing lapar, ulang ngomong aing lapar atuh geurang ngejo bae. Ada hayang dahar mah bener. Aing mah cenah kumaha Allah bae. Engke lamun kumaha Allah bae, leho ngolol ge dia moal dikusut. Ka leho ngolol kumaha Allah bae cenah aing mah. Letak ku dia leho dia tah. Engke ka dituna calana marosot ge moal dikalhurkeun. Ka marosot atuh kumaha Allah bae cenah aing. Cager teh dan teh jelema. Minha setengah saking 100 nu kitu mah. Ya lebat ya Bu ya. Makana alhamdulillah ieu umat Islam sakolong dunia bulan ieu keur tasakuran muludan. Alhamdulillah, Masya Allah berkah muludan hadirin hadirat. Beda bunga nage deuleu urang dieu pan keur bararungah deuleu atuh geus sodakoh dina muludan mah kabungahna beda. Contoh urang dia ngayakeun muludan ngondang tatangga daratang kabeh alhamdulillah. Bunga apa nu ngondang bunga nu diondang leuwih Bu lantaran menang barak cek panitia pugu mah kiai pot kateter cenah kami munasabah kateter ieu ngariung salakina diondang pamajikanna ngilu anak 12 dibawa kabeh incu 34 bangsatnya pot ngeriug kabeh ngilu. Masya Allah Bu kudu semangat karena muludan mah tuh ulah eleh kurang belah ditu kuari mah tuh Cikande Pamarayan Kopo kuari keur maju muludan anak. Ya Allah sampai eta kiip eta kinoy palurah di ditu mah sampai berkatna bakul saurang hiji aya nu hadir 3.000 bakul. Ya Allah bakakak hiji sewang eta mah berkatna diratakeun neuk ustad neuk kiai neuk cacah neuk menak pola ka hejo neuk nu miskin neuk nu beungar neuk patani neuk menah kabeh bakul ngan kiai mah rada gede beda kiai. Masya Allah sehingga eta hadirin eta nu hadir kuat malohok bek ieu cenah ieu berkat sa atuh cek panitia berkat kakak jarata di kana kieu. Masya Allah beres ngadoa maena pan eta nu leumpang suku rame nu 2 kilo nu 3 kilo kuat ku atoh panggul rikeuk bae leumpang 2 kilo kacapek datang ka imah dupak lawang mak baboko kudu berkat makan bapak tuh dulu bak pakak. Masya Allah berkat bapak dulu meni akur kuari mah hebat eta urang dinya. Masya Allah deuleu kumaha geura bongkar geura buka deuleu bakakak bandang lauk emas tak bengek cek pamajikanna ulah baboko motor di mana motor ai motor ketinggalan. La ilaha illallah ku atoh-atohna ai horeng di ditu di parkiran kene atuh balik deui mah 3 kilo lompang ka ditu. Astagfirullahaladzim ku poho-pohona eta jalan ku atoh-atohna manggul boboko 3 kilo leumpang ka. Waduh mantap di dia mah teu make baboko bisi motor ketinggalan doang urusanan ieu. Waduh asik pan malarat munudana budak laleutik ngarariung pot tidang danan jeung bapak kolotna pecik pake cenah pecik pakolot ieu cenah mari geus beureum da ruang kulit tando. Ya Allah anakna beak samping bapana 17 turun kabeh
Ceurik adina tiluan keneh jajan ngilu. Kunaon aceng ceurik ditinggalkeun ngariung ku bapa jeung ku aa. Ai kitu eueuh sampingna samping bapa beak kabeh. Ku cek indungna, samping ibu bae cenah pake ya pake ngariung ka ditu. Samping embokna di bawah. Nu penting mah nyingjing bae. Atoh pan beuh. Sik asik. Bapa datang mantos ngariung menang berkat aceng lapar hayang dahar. Pamajikanna teh ngilu beuneu keur ngajuru. Ayo ceng kedalaan mana magroken koko bok bareng dibuka sarimi jeung beas. Waduh. Aya nu nanya teh ka kula Kiai Ang. Eta Ustaz Iip eta kieu kinuy nanyana. Ki Jamal kumaha? Ieu berkat kuari robah. Rata-rata ararata. Cek manehna laju abah kumaha maksudna? Nek nanya cenah abah mah. Ieu berkat bagus nu atah, bagus nu asak. Cekula atah hade asak hade nu bagus nya atah nya asak eta mah cenah pemborosan. Pananya yang bagus atuh kabeh ge bagus atah bagus asak dalah santri kuari araratoh ngariung deui sapoe ngariung 3 kali beasa liter sarimi hiji kali 30 poe. Kuat anu menang 2 kintal. Santri di Kobong, bahkan gua di aya warung make pelang, menerima sarimi bekas muludan cenah. Kuat anu kitu. Pohara kitu geun ieu muludan. Kabeh du diuntungkeun bulan mulutna deuleu. Sanu dirugikeun eueuh. Ya Allah, neuleuh ustad beka mah di bulan Sapar mararengut deh ustad. Nu hajat eueuh pan. Haul deui. Atuh pan boros haul mah. Atuhnya uang jejakna paling seor gocap. Laju rokona gelas pan. Bulan Sapar ieu. Laju ustad nanggepan lah aing heus. Kumaha ya kata hadaratna di Express. Ilah hadaratna Fatihah. Fatihah. Ayo barang tanggal hiji muludan papanggih jeung kula ustad eta ngareriungnya sareuri be ustad nyingjing berkat baskom beureum bangsat cek kula deuleu ustad. Kumaha tad? Weh cair cenah kuari mah. Seuri terus ta ustad kuari mah. Ya Allah dulur hadirin sadaya. Di bulan Maulud. Awah nu dirugikeun, diuntungkeun kabeh. Kiai tukang ceramah sibuk, tukang salon sibuk, panggung sibuk, tenda disewa. Tukang sarimi rengse, tukang kopi beak, dalah tuh tukang gorengan, dalah tuh tukang baso, dalah tukang cilok. Ya Allah, dalah tukang cilok, cos deh nyolokan cilok. Ti beurang mah nyolokan cilok, ti peuting nyolokan tilok meureun. Mana nu dirugikeun eueuh di bulan mulud bener tak? Ya Allah, pala hadirin wal hadirat coba eta dalah tukang ojek sampai ka pegat rantena bulak-balik bae can cukup bae jeung muludan. Dalah pedagang baso, eta kula nanya kasih mas, sampean dagang baso? Iya alhamdulillah yai. Baso saya laris ya alhamdulillah. Apalagi kalau acara maulid siang malam, aduh. Kalau bulan biasa saya paling habis 2 kilo daging basonya. Tapi kalau ini bulan maulid nyampe 6 kilo yai, alhamdulillah yai. Berkah maulid yai. Istri senyum terus yai. Bahkan servis ditingkatkan tiap hari yai. Bahkan bibir merah terus tiap hari. Meureun be make saos. Dalah tukang balon deuleu nyerikan budak laleutik ngekek tikeur kamari. Teruskan mang, setahun sekali ieu. Dalah tuh. Eta tukang milor ceos deui. Ya tukang milor we, tukang baso we, tukang gorengan we. Dalah tuh berkah menang seuri we pan manehna. Atuh dalah mun bisa mah eta Ki Jamal ceramahna sampai ka jam 1 jajan beak milor aing. Dengekeun tukang milor tukang baso lamun can beak ieu beres acara aya keneh mun ngaku cinta ka Nabi gratiskan dong sama yang hadir. Betul apa tidak? Dari tanggal 1 Maulid dagang wajar penting ieu digratiskeun malam Jumat demi cintaku pada Rasul. Akur bekahayangna banget gratis mahnya. Kot eor baik akur ngan lamun tukang baso tukang milor
ngagratiskeun mang dengekeun mas dengekeun mun ngagratiskeun daganganana bakso digratiskeun beres muludan insyaallah mamang jaga ka surga asup jeung gurobagna ngan lamun geus di surga mang ulah dagang bakso eueuh saos di ditu mah nah dirugikeun coba awan nu dirugikeun atuh bener teu padagang beas deuleu laris padagang naon padagang palastir kuat rengse deuleu padagang cilor aci jeung telur kabeh coba padagang itu padagang ieu Masya Allah bahkan eta kula saminggu deui meme bulan mulut 5 poean deui ka Serang aya ieu aya naon ngaranna toko endog si Cina singkoh eta tokona 3 Bu muni parinu cek kula koh apaan ini atuh telur Pak Haji cek aing atuh cek sate embe lagian Pak Haji nanyanya gitu sama saya atuh pugu dia deui tolol ngajawabna kitu deui kitukeun kok ini banyak amat Pak Haji lupa stok ini emang apa pura-pura kula cek manehna bentar lagi kan mulutan di nyawan saya mulutan lain mulutan terus cek manehna kan mulutan Nabi Pak Haji saya juga nggak ngakuin Pak Haji itu Nabi Pak Haji itu mah Nabi Pak Haji atuh bari nage ku Nabi aing dia moal diakui ya dia mah Cina kami mah geblek-geblek ge is tolol ge is geblek-geblek ge is folongo ge is benar benar di eta cenah ge endogna Bu sapoe ngirim endog sampai ke Pelabuhan Ratu sampai ka Bayah ka Malingping Pandeglang Serang mana nu ngedrop eta ka tiap-tiap warung ka tiap-tiap agen manehna anu ngeusianana sampai cek baena sapoe abis 10 ton nyampe 20 ton Cina dek datang bulan mulut atoh Cina Masya Allah atuh komo urang umat Kangjeng Rasul pala hadirin maka alhamdulillah deuleu urang dieu nu kayakeun muludan ieu Ustad nu ngondang kula 10 bulan keneh aya naon kitukeun ki nek muludan hae datangnya keneh deh beak cuma ku batur cenah 10 bulan keneh dulu naon jeung muludan sampai ka prakna alhamdulillah kapeuting ieu tadi beurang ngariung panitia sibuk eueuh kacape eueuh kalelah terus sampai terjadina maulid sampai pohara panitia ku sibuk-sibukna jeung ku atoh-atohna ya Allah sibuk dina muludan sampai teu dohor teu asar teu magrib atuh naonan dia hirup bablas teuing deui kuat amprekan muludan teu salat ieu karek manggih aing terus ya terus guys hiji ieu muludan tujuanna tasakur ka Gusti 2 tujuan muludan ieu urang jalma kotor Rasul mah jalmi bersih kunaon urang ieu daek ka dieu lantaran aya keneh rasa cinta na ka Rasul alhamdulillah mun eueuh rasa cinta ka Nabi nek naon diuk di dinya neng jaateul bener jaeta lah aya merekan eta nageta UMG urut megabah cenah deuleu kunaon ieu lamun lain ku cinta ka Nabi nek naon ka dieu deuleu pemuda nalongkrong deuleu di dieu lah awas balik di Mekah kanjut ku tongo ulah kagabah ridho sagede berenuk los kanyut digegel tongo demi cintaku pada Maulid Rasul deuleu tak ieu urang teh maksa hadirin lantaran urang jalma kotor Rasul jalmi bersih geus urang mah jaga yang diaku hitung-hitung ngeusi absen jadi dia keur absen ieu engke dideuleu ku Rasul ya Allah deuleu umat aing cek Nabi deuleu ibu-ibu Masya Allah hadiran muludan aing deuleu aing nu tungkul bae salak beak opat aing borong hakan peta tadi lalaki anu ngabulek pe ngarokok teu eureun-eureun teruskan ayo ngarokok ieu jaku lagi ngarokok
Ya Allah para hadirin, urang keur daftar diri para jamaah sadaya lantaran urang rumasa jalma bodoh teu bisa ibadah ka Gusti Allah. Da urang mah tiap poe nyieun dosa, di sini dosa, di sana, di mana-mana. Hudang hees nyieun dosa endek hees, endek ngaji nyieun, mantas ngaji nyieun, ekor ngaji nyieun. Hei ira ibadah na urang dia. Rumasa tante. Hai rumasa tante. Tak kulantaran loba dosa, maka urang butuh kana syafaat Kangjeng Nabi Muhammad. Aduh ibu-ibu bapak-bapak eta syafaat Rasul pohara pala hadirin wal hadirat. Cek Imam Nawawi as-syafaatu khamsun, syafaat Nabi kabagi 5 bagian. Ieu nu diterangkeun ku kula ieu. Mun aya waktuna urang terangkeun kabeh, mun eueuh sadatangna bae. Oh, ka mana bae datangna. Sadatangna bae ceng. Datang ka mana atuh ka mana bae datangna urang. Ya, jam berapa? Jam 10. Tadi naik jam 10 seperempat, kuari jam 10. Ye, geus 45 menit. Terus kan? Atuh aja kada kedek dimulai nu 5 teh can hiji jajan. Ih, kabina-bina. Cek Imam Nawawi syafaat Rasul aya sabaraha? Aya 5. Hiji fil irahati fi haulil mauqif. Hiji syafaat Nabi eta ketika jaga di alam mahsyar, membebaskan umat supaya cepat diputus hukuman ku Allah. Sebab ia di alam mahsyar ibu-ibu bapak-bapak jelema gogonyokan. Dimulai umat Nabiullah Adam dugi ka umat Rasulullah kumpul kabeh jaga di alam mahsyar, diantep ku Allah sabaraha tahun 1000 tahun teu ditanya teu ditakon, diantepkeun ku Allah. Mangkaning eta ponon poe panas 7 tumbak pala hadirin wal hadirat, ti handa panas, ti luhur panas, masya Allah Pak Bu, sehingga Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Rasulullah, punten Rasul aya naon Fatimah engke jaga di alam mahsyar sadayana eta urang kumpul meureun be kumpul laju sataranjang bikang sataranjang lalaki sata. Ya Allah laju eta kumaha cenah Rasul, ari sataranjang eta naon teu izin barang kami ka mana, susu ka mana, barang ka mana. Kumaha cek Rasulullah, Fatimah boro-boro mikiran nu kitu, mikiran awak salamet jeung henteu di alam mahsyar. Pala hadirin potongan urang kieu behelanan ieu. Urang naik mobil bus duaan doang jeung naik, ai penumpangna kabeh bikang make kutang be jeung cangcut. Atawa sataranjang, urang lalaki duang-duaan naik bus. Ai kunaon busna brus be ka jurang. Naon nek cakal-cakal tak kana susu. Hayo. Urang na ge jungkir balik. Teuing podar teuing hirup. Boro-boro inget ka dinya atuh komo engke di alam mahsyar. Cekang jeung Rasul Fatimah boro-boro inget tuh kitu. Ya Allah, sehingga Siti Fatimah nangis. Begitu nangis Siti Fatimah naros ka Kanjeng Rasul, Rasul engke pan meureun abdi di ditu hayang patepang jeung anjeun. Tepang Fatimah. Terus di mana anjeun pilarianana? Oh, jaga abah di alam mahsyar teangan ku anjeun. Pertama abah di Talaga Kausar. Siti Fatimah kaget. Bade naon abah di Talaga Kausar? Abah endek minuman umat abah. Sabab di alam mahsyar panasna jeung hausna kabina-bina. Andai kata saurang jelema di alam mahsyar nginum cai lautan, cai laut geus beak, haus can beres. Masih kene haus. Karak saurang satu lautan. Saking hausna di alam mahsyar. Ndek kitu ta Abah Fatimah.
di inuman ku Talaga Abah, insyaallah haus di alam mahsyar bakal leungit. Moga-moga orang jaga di inuman, amin. Amin. Hayang di inuman di Talaga Kausar. Jeung saha eta Talaga Kausar? Hiji jeung jalma nu rajin salat sunnah awabin. Mangkaning tarilok banget kieu mah. Oh potongan cek ulama. Nyogen teu doangna. Nu kumaha cenah awabin. Bo salat sunnah, tos salat sunnah ba'diyah mag. Eta awabin sabaraha rakaat kiai? Mun bisa 20. Encok 10 bae. Rematik genep bae. Laju naon deui? Kolesterol 2 bae, 4 bae. Sanghok mending modar bae geus. Atuh kumaha jeung aya ka surga hayang aya ngaku umat Kangjeng Nabi aya urang salat sunah sararangheuk bae kabehan ge. Berikut Haji Jamaluddin ngomong ieu, berikut kula ieu kudu masa ngedul jasa, ngedul jas. Nah, cek Kangjeng Rasul engke ku Abah di inuman umat Abah ku Talaga Kausar hausna bakal leungit Fatimah. Masya Allah. Terus upami Rasul teu aya di Talaga Kausar, di mana Rasul pilari anjeun? Tayangan Abah di mana? Di jembatan Siratal Mustaqim. Sabab didinya nyabrang jembatan Siratal Mustaqim 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun, 1000 tahun nanjak. Abah rek ngibarkeun sorban Abah cek Rasulullah ka Siti Fatimah supaya umat Abah jaga nyabrang di jembatan Siratal Mustaqim kal barqi bagaikan kilat. Moga-moga urang kabawa. Masya Allah. Mantak ieu hirup teh urang ieu Pak ulah rumasa ahli anu ibadah urang acak-acakan mun eueuh sapaat Rasul sareng. Ulah aja bodoh ninjal manu bodoh eta ibadah, ulah aja bodoh ninjal manu bodoh. Keur santri na jeung ustadna eta harares. Ieu lalaki dengekeun. Ulah bikang bae. Cocok jeung cek ibu-ibu. Atuh engke teh ulah main cocok teu pegah puguh ieu. Dengekeun. Bapak-bapak, wayahna eta mun poe Jumat Pak ngilu wiridan. Ulah laju kala luar baik nek naon kitu kakak jageus karol kudu gableg pol tereh mod eta Kangjeng Nabi tilok liren tiap poe Jumat ulah digeserkeun sampeanana qabla ayyuthna rijlaihi maca kulhu tilu maca Fatihah 7 maca kulhu 7 palak binas 7 terus imam nu ngadoa urang nu ngaminan. Sajalma tiap-tiap tos Jumat maca Fatihah 7 maca kulhu 7 palak binas 7 terus ngadoa maka eta dosana dihampura ti Jumat ieu ka Jumat har. Untung teu? Untung. Bajakeun ka salaki teteh. Kadenge tadi kiai ngomong dengekeun hukumaneh gitu. Euy. Tidinya macapan. Ya, maca eta teh naon? Ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil. Pak eta baca neuk naon kudu malalabur kaluar. Tidinya ngadohoran. Maca eta heula pasok dilakukeun budak laleutik. Aya bahasa Sundana teh lin. Aduh Gusti abdi sanes. Cek Allah jaheutang korak dia ngaku lain di surga. Enggas dak aing cek Allah dibarangkeun ka neraka. Wah! Gusti wala aqwa di neraka mah aqwa. Namung tekiat nahan ulah aja baroning pandang neraka jajaga puntung rokok sengatkan karena kanjut di toha lamun teu ngegebuk minatu edan atuh masuk neraka
Tulis sendirian baik. Atuh ka masana neraka. Mugi Gusti maparinan ngahampura dosa abdi. Wayana ya para bapak nugas karolot aipe juma sing baca eta wiridan. Para hadirin wal hadirat ulah imam blang imam ngadohoran berjamaah tiluan jeung karpet. Coba tuh geura berpikir ya urang kabehan wayahna ta berjamaah mun bisa wayahna eta mushola pinuhan 5 waktu can bisa 5 waktu 4 bae mun can bisa 3 waktu bae can bisa keneh 2 waktu can bisa keneh wayahna ulah sampai teu nincak ka mushola sapoe sakali can bisa keneh bae wayahna ulah ninggalkeun salat euy eta dina salat kumplit hayang naon dina salat mah 8 perkara dangukeun ku ibu supaya kaharti jeung ku bapak dina salat ya. Rabbighfirli warhamni wajburni zuk wa'afini wa'fu hayang naon coba dina salat. Rabbighfirli Gusti muga-muga Gusti ngampura dosa abdi dosa nu gede dosa nu leutik dosa nu karasa dosa nu teu karasa dosa nu samar dosa nu jelas ya Allah hampurakeun dosa abdi jelema geus diampura dosa ku Allah paling ngeunaheun. Jelema tukang salat berarti tiap poe berarti eta jelema tiap poe tobat ka Allah. Warhamni mugi Gusti mikawelas karunyaan ka abdi. Heh lamun jelema geus dikarunyaan ku Gusti Allah atuh pol gagah. Warhamni wajburni mugi Gusti nutup kana kasus abdi puyeng Gusti rieu hulu ya Allah salaki ngomen lalayangan bae. Nah Masya Allah tidohor kacangkel anakna nu narik anakna nu nyekelan bapan rek naik peteng terus ceng layangan naik kaluhur sampingna merosot kaluhurkeun deui ku bapana naik deui taekeun deui sampingna tuh ceng deuleu kalayangan ngaluhuran samping ngaluhuran cok anakna eta mah peteng nu gede menu eta tah dulu ba lalayangan nu gede mah eta bararawis sampai ka hideung rarawis lagi beda. Ya Allah. Dulu ieu leuwih harus kuplak keplok harus lagi lain di peteng nu ieu mah. Ya Allah Gusti salaki ya Allah. Ti beurang ngomen lalayangan ti peuting nguseup bae ya Allah. Ya Allah mending mun bebenangan ya Allah. Pukul teu bebenangan lempang Isa balik subuh ya Allah. Moga-moga eta jejerna sing potong ya Allah. Kenurna sing pegat ya Allah. Lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah. Salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah. Bisa jadian bae. Coba eta wajbur warfa Gusti moga-moga Gusti ngangkat derajat anak abdi ya Allah Gusti moga-moga ya anak abdi sing diberkahkan usahana ya Allah kahayang ma abdi ya Allah Gusti moga-moga ya anak atuh masya Allah usahana sing naluhur ya Allah bener baik dagang pucuk kalapa manehna beak eta usaha paling luhur eta deui pang tinggi-tinggi usaha eta jabatan beak nu maneh ku eta mah ya Allah ka pucuk-pucukna beak jeung ku eta aya di dieu dagang pucuk kalapa aya ge si Amin dulur kula dagang dugan sama si eta. Masya Allah ya Allah Gusti ya Allah anak abdi 18 ya Allah tapi usahana bariasa bae ya Allah coba salah sahiji eta anak abdi ya Allah sing berkah sing aya nu maju usahana bener bae menang 5 poe dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah tah doana ya Allah Gusti moga-moga bae anak abdi usahana ya Allah sing senang ulah capek teh ya Allah bener usahana maena mah senang tetepok tangan bae dagang abu maena ngeprok we dagang abu mah prak senang we Pak ya Allah moga-moga Gusti anak abdi usahana sing ngalipet untungna bener dagang samping pan untungna ngalipet samping tuh euy moga-moga ya Allah anak abdi ya Allah sing diberkahkan diangkat derajatna ya Allah warfa'ni kadituna warzuk ya Allah duit ya Allah duit
salah kita usaha ngalumbuk segala mak buruk ya Allah. Duit anak 18 kok dikereun deui ya Allah. Hutang Bang Emok menireuy ya Allah. Wayahna Gusti hayang kabayar ya Allah. Deuleu torojoli manting makaning kuring geus sumpah nasabah sagala. Di seserian sia. Di ngarasa urangnya. Palolongo. Moga-moga sia beres muludan kabayar hutangna. Aran ulah nyokot deui jurig. Salaki teu nyaho-nyaho tah mayaran be. Tungtungna dibentak ku salakina. Dia ditaku saha kitu. Wa anu aing boga utang be 50 juta. Tungtungna teteh ge dicarekan hendak ku salaki. Darter pas saya pisah, rumah tangga hancur, anak papisah, indungna papisah, bapana papisah gara-gara banget. Nah, sama nonton aing. Atuh kumaha jeung kami cenah jang nginjem ka mana? Aya teteh deui jeung hirup hayang nginjem bae. Batur ge embung nginjem, mementa ka Gusti kunaon? Ka Gusti Allah. Salah kita geus usah cek ulah ge udah leuwihkeun lamun salaki tukang ojek, ulah sok hayang mobil apaan sabengek salaki teteh. Pugu salaki tukang ngakebot, hayang baju hikmat. Anu 1,5 juta, mejret salaki teteh. Daekeun Corolla penyakit TBC dibawa ke rumah sakit. Oh batuk, cek dokter rongsen dulu, di rongsen ku dokter pala hadirin barang di dulu. Waduh pamajikanna keur molotot gambarna kitu dina rongsenanana. Atuh imah labatan paru-paru cek dokter rupa-rupa penyakit kieu mah ulah seseureun rodiah haram jadah doang. Aya teh rodiah, aya teh odah, teh ana sagala. Aite masito, teh ijaya, aite icot, teh sarnah ge, kasarmin aya, aite sarti, kasarta ge, keluarga S berarti itu. Sarta jeung sarti, anak sarta jeung sarti, boga anak lalaki cenah sartu, nu bikang surti, Ya. Hai. Eta warzuk wahdini mugi-mugi Gusti maparinan pitunjuk ka abdi kana jalan anu dibika ridho ku Gus. Ngaranna meunang hidayah eta tages muga-muga balik muludan urang ku Allah diampura dosa. Menang topek hidayah, nu boga hutang sing lunas, usahana sing lancar, rizkina sing aur-auran. Ya Robbal, hayang teteh loba duit hayang. Endung jak ulah mah bating duit. Bu di kamar duit, di goa duit, di dapur duit, di mana ngejo? Ngising di mana dina duit ngising bu. Teu hayang ulah bating duit. Di mana pot duit atuh nanaonna? Di mana hees nanaur duit? Hareuras teu hayang jak ulah mah. Na kasur hees mah. Euy, Bu. Salat nu bener, ai salat ta endah mah endah. Woi, orang Mekarsari hayang teh rumah tanggana adem. Asup ka kulkas. Can hayang adem. Iqamatus shalah, salatna nu hade, salatna nu had. Cek ibu-ibu mata ke cenah kiai kula mah jarareng. Pararus, hoararan. Kunaon kitu teh kabeneran kula masalah ke kula tilok salat. Salah teteh bogoh kanu kitu. Nu sok salat loba keneh bogoh anu tilok. Najuk mah cenah kiai minta talak, doraka. Minta talak ka salaki. Cenah kula mendekat ka hakim mah ngadu. Moal bisa mutuskeun hakim, sebab itu lain udur pertikahan. Contoh ibu ngadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya dari Mekarsari dokter. Kecamatan dokter, hakim. Kecamatan mana nih? Baros. Kecamatan Baros. Apa tujuan ibu? Desa mana? Desa Taman Sari. Saya punya suami Pak Hakim. Terus saya pengen ditalak aja. Emang kenapa? Sebab suami saya tilok sholat Pak Hakim. Sareut ulama. Cek hakim, mohon maaf, itu bukan udzur pertikahan. Terus kumaha Pak Hakim nggak bisa nalak? Tak bisa. Tuh
geus cek hakim urusan mah ku ibu salaki ibu aya eta tilak salat geus teuing hitung-hitung urusan kebo bae mantak lamun isuk-isuk tanya endek ngopi heula tak endek langsung dahar oeh gitu paling kita teh dicabok bangsat dia cenah teu bisa ibu rapak ka kehakiman pada salaki tilak salat kecuali kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Saya ini orang Mekarsari dokter deui. Pak Hakim Desa Taman Sari Kecamatan Baros, apa tujuan ibu ke sini? Saya pengen ditalak oleh suami saya nggak mau nalak, saya umur masih muda 30 tahun 35 tahun Pak Hakim, apa keluhannya? Mohon maaf Pak Hakim, sebab suami saya mohon maaf bukan membuka aib, ini mah hak, ini karena suami saya gara-garanya barangnya ngulapes tidak hirup bagaikan terong di leob. Nah mun eta mah menang salakina teu naek ditalak ku hakim jegur be kadenge atuh ngulapes ya kumaha anjing nyai mah terong ngomongkeun ge ih teu beres ya urusan ieu ngapeutingan maki ngaji teh endah sih kieu ya ta iya bu ya pa ya hei warzuqni wahdini wa'afini wa'fu komplit hayang naon dina salat mantak sarolat hut kieu nu salat mah herang banget sandajan teu pake bedak sandajan cenah hideung herang doang muncang bae kitu di luhur parapan tuh tahun-tahun herang kadeuleuh jadeuleun nu sok salat mah sabab naon unggal poe ngumbah beung dohor ngumbah banget asar ngumbah banget magrib ngumbah banget isya ngumbah banget ya Allah adzan subuh as-salatu khairum minan naum hudangkeun ku ibu eta salaki kudu atoh pamajikan ngajak ka surga ulah ieu mah hudang Pak aing ge nyaho subuh aing salat entok ih ulah kitu hudangkeun ngan ngahudangkeun salaki mah kudu lalaunan saya teh mah gede adat komo lamun salakina boga cip pencatnya hebat pencana Cimande Cikalong Cigondewa beak kabeh ku cilaka mah saha bisa naki cilaka coba Kak di kamar mandi gua buruk belabu cek incuna abah kunaon abah labuh pan abah guru silat teu katakis ku abah laleur mah cenah ngajengkang Kak beak hudangkeun ibu paheui hudang toelan teu hudang toelan dadana paheui hudang subuh pantos muludan isin mama isin ngadelna ge teu hudang keneh bae toelan bujalna paheui hudang teu hudang keneh bae handapeun bujal dang udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana ieu udangna ieu bulu udang lebeut amat panyapit udang aduh akhirna kacapit udang deui teh salat subuh aduh mantak wayahna dengan peringatan maulid salatna rajinkeun ngajina saminggu sakali jeung tatangga sing alakur jeung dulur sing alalakor muga-muga urang menang syafaat jaga di poe kiamat ti Kangjeng Rasul pas kula ceramah sajam 10 menit hampura kulana neka koprah nya hapunten ieu mah para kasepuhan ka para kiai ka para dulur sakitu anu kapihatur leres hidayah taufik ti Allah lepat kebaduan kuring wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.